Om, tolongin Ika tuh. Ika dipaksa ke Majigang. Usaha bawa nianan di daerah kekuasaan preman kampung. Ngomong. Ku tukang ojek, Om. Alas ya. Nya heueuh kok tuh kudu ngajegang. Bisi labuh nya ngigir mah. Halim cek Bapak Ika ge, tong diegang-egangkeun lama can nuhri mah. Atuh heueuh kudu ngajegang. Butut kan? Igelo. Atuh heueuh nya kudu ngajegang dasar hupir. Kunaon nek make lulupetan kitu? Aya naon? Eta aya lalaki di pangkalan ojek. Miwarang Ika nya ngegang, kan Ika teh embung. Lalaki eta teh lain muhrim Ika. Emang lalaki eta teh saha? Eta teh tukang ojek, kan Ika teh nitah panganterkeun ka pasar. Terus Ika teh dititangan nyegang. Pangkal mah ujang nyai sami gandang, jami calik dina ranjang, neng masih gelis lenjang nikah ka ujang nu ganteng. Loh, Heuleuk neng, kunaon make pageuleuh kitu ningali ujang anu ganteng? ganteng. Kalau tapi ngaku ganteng. Kos Kang Hen, da itu karena ulang-ulang. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, Bre. Kang, kurang rek nanya. Nanya naon? Nama orang Indonesia kuat Lin. Heeh, Ndri, kamari-kamari ge aya tongseng di dahar. Tapi teuing lamun tong sampah mah. Oh, gitunya Kang. Iya, Ndri, orang Indonesia mah baru kimolen. Tapi teu kurang naon, sigana supaya kuat jika coran berenya. Beuh, heuhnya Kang. Pasti kuat atuh. Pastina teh. Yo, Ndri, aya dinu lucu. Malahan sekampung penduduk cenah mah tos kadahar bangku sakola supaya pinter cenah. Tapi paling teu Kang. Duka tuh. Pinter mah kumaha engke, nu penting mah ngadahar bangku sakola heula we. Oh, gitunya Kang. Yo, Ndri, malah ngopi, ngeteh, dicampur gula pasir. Pan apa meureun pasir teh campuran bahan bangunan. Nah, masih dipakai ngaropi. Hebat Kang. Meureun we. Malahan mah aya anu dicampur pakai gula batu. Pakai gula batu cenah mah ngeunah. Oh, malah mau dipakai gula bata jeung gula koral mah lebih ajib. Oh, heueuh Kang. Nuhun geus mere nyaho ilmuna. Mangkat lah ah. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadenya. Ham. Asa kating aya kono ruang sek kitu maneh. Nya Om. Kan yang latihan soalna gede di bulan puasa. Ada tuh Ham. Berarti pe ayeuna maneh keur puasa tuh. Tuh Om di latihan geus tahungkeun. Aya wae Ham maneh mah. Segala latihan leureus segala. Yang geus atuh Ham, urang yang si udah jeung si Andi heula. Oke Om, urang lanjut dengan latihan tulis tanya. Yang geus hayo latihan lah. Rusli, saja. Naon Bu? Rusli, kunaon tadi kaberangan? Tadi Ibu hilap naros. Kuna aki pupus Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing sabar nya Rus. Baraha taun aki teh umurna? Duh katuh Bu, pantos pupus kumaha naos. Nah Ibu masuk aya wae. Aduh, Kiki. Om, kenaon Om? Di mana ke mana? Dia. Arek kuliah. Gedeng. Waalaikumsalam. Om, kenaon tuh euy? Kenuan barudak Kang. Oh. Alhamdulillah Om, tak bes lockdown, corona, saya bisa jualan deui euy. Alhamdulillah tuh. Emang jualan naon Kang? Yo Om, minggu kahiji ngajual kulkas, minggu kedua ngajual TV, minggu katilu ngajual dispenser, minggu keempat geus eueuh jualan deui, da isi imah geus beak, eueuh bekal jeung lockdown. Gelo, masa teh jualan naon Kang? Nah, tahu naon anu koneng? Oke. Tahu bobornya? Lain Kang. Oh,
Jika nama tahu sebenarnya. Lain, eta oge lain, Kang. Kek. Naonnya? Teu ingat tahu? Tah, untuk sia koneng jurig. Eta teh. Aslinya mulai preman di sintrek urang. Iku mah. Waalaikumsalam. Kenapa tuh ningali ampanyul dah? Ket dieu. Dieu mah di dieu nyai mararane. Ri, aneh di dewe telepon ulang ampanyul. Oke dan. Edan, eta HP anyar. Dan urang keur kamari ka moal. Bingung urang arek nyangan HP naon geus we ieu nah HP Android keluaran anyar. Eta mah can sabaradi, urang tuh meuli HP apa anu gagal sabelah teh nih. Sing sombong mah. Urang ge kamari ngeuli HP. Tapi masih bingung pisan dan. Bingung kunaon emang? Eta soalna HP ayatna tombol angka KB. Terus cuma aya tombol tambah, kurang jeung babagian ge aya. Eta mah kalkulator Hamdi sia mah PA. Oh, HP kalkulator. Tadi cuma eta leungeun kunaon jiga pas deukeut kitu. Lain kokobok sate. Kan nyaho meureun teteh gawe di pabrik abon. Kek. Naon hubunganna leungeun bareu gawe di pabrik abon? Panan gawe teh ngebotak sapi meureun, nepi ka jadi abon. Cuek, sieun asing di gebotan jadi abon. Suwe, dia yang jadi abon. Ham, tuh, ampanyul sate. Makin awen nyeburkeun urang teh dan. Geus sih cenah bebenguk namun. Oh, heueuh dan eta mah persekongkolan tak. Ngomong naon sih maneh Ham? Kokoh segala macem lah. Iya Ham, Dri, anu nyebulkeun urang teh kumpulkeun barudak teh urang ceburkeun eta budak lehoan. Gas kuy. Urang ka timur ke utara. Gaya ka timur ka utara buru deh sing kabur manten. Itu kamarahan ngomong gitu nya. Samper ah. Are kakak kamarahan itu teh. Gak ada yang sia. Ayo buru-buru. Ampun lain orang lain. Ampun lain orang. Banyak banget masuk kuna, Bang. Orang